hello teh ieu batur karenya we ya kita datang genetnya. Ngau gitu. Gara dicanda iya nu ronda teh geus peuting kieu teh. Keleken pisahnya. Oh, turun keleken pisan. Saya jeung tukang keleken mah. Oke, bisa penungguan ge. Itu digerok-gerok rek mangkatna. Oh iya da imahna teh jauh rek digawan ge. Aduh, asa-asa kaliwatan jadi ge. Oh ya atuh mah belah kaler nyawan ge ieu mah. Belah kidul nyawan ge dengan keleken bani. Nyau bisa ngamboh rupiahna mah. Bisa jadi. Tungguan bae lah kayak setengah jam mah. Aing teu ngeupulan kan udah mah geus. Ngeupulan da cecepot. Saya batur. Jalan datang udah. Sampurasun Pak RT. Sampai. Aduh hampura. Teu puting ieu tas nyusulan ieu. Mang Emis. Utara Miang. Alhamdulillah kita emang bisa ieu. Punten Pak RT. Sok. Pasti kota Munggu teh datang-datang teh. Oh, da urang mah hari bagian koprek bagus loba pagawean di mana teh. Koprek Taramiang, Nyulurantara. Hari penting teh sok loba pagawean nama budak sok kayangan tadi usapan. Lain indung nama teh Ya eta mah geus pugu indung nama. Mang Emis masuk aya bae. Iya ya teh. Kumaha sarehat sadayana? Alhamdulillah. Syukur. Dilik-ilik mah ado. Gantengnya. Mohon. Nah, Dia tiganya waos nya acan ayaan eta teh. anak tadi namun saya mangkat keliling aing teh. Kiluan ge. Lo ada soreken Di duaan. tenang Bae bae daguan nama. sakedeung mah tuh lah. Aduh, Pak RT ya ngomong-ngomong kopi nak mana nya? Ya kopi mah tenang. Aya tenang. Enggot. Heh. Aina teh geus mulai turun hujan aya hujan kamari dulu ni 2 poe teh. Geus mulai atan ka sawana teh. Ngus aing tadi burang itu. Ieu non macu jang pawinian. Terus yang jagong, yang kacang, yang sabrang lah ya sa ieu bae da mungtung sum rendang Ada gitu. teh malawija moalnya wah. Rek malawija. Ongkoh nyawa ongkoh. Pan urang teh kudu rajin cenah. Cek kolot kudu rajin teh. Solot berarti nya kok. Siapa dulu? Lamun di sakolana mah rajin pangkal pandai cenah. Alhamdulillah eta geus di sakola teh geus diajarkeun urang teh geus lulus sarjana teh. Dia si kasung kita yang ngomong rek laksu tah teh. Dipacul arek melaksu mumpung tas hujan ya. Udah. Nunggu-nunggu kayak melaksu dipacul teh jadi puguk. Tah tengando terjadi teh. Nih, ayo mana mah. Di situ teh percaya menjung deuleu tuh di kebona ayeuna. Teu jadi aing melaksu dipacul teh. Mito aing ge watung. Malawi jageus tahun-tahun jadi. Nyawa teuing da aing mah teu jadi, kajina ngomong kumaha bae. Aing ge kuning ge kamari jadi melaksu teh. Ya, kamari aing ge lah. Ulah sok nipu aing da pugu aing di ngalaman aing teu jadi. Nipu teh. Geus kieu makastum. Bisik teh jadi dipacul kumaha mun dilektor bae. Nah, kalau delektor lu cak itu jangkung. Nah, pacu baru pendek teu jadi. Melaksu dipacul teh. Ih, Sok ngabor bari halus taneuh nate. tuh ayeuna ju isi kitu Itu lho mah. aing ge panggil Ah jalan. bener. Teu teu aing mah teu jadi. Ini Tatangga aing bae ge. Jadi teh melak. Aing mah ada rek nu mitu awe nya pantas jadi ge. Hari kitu Kitu kan. belah kacang hiji tah mah. Aing melaksu naon? Naon? Enak naon aing teu bukanan. Bisa teh percaya mah deuleu banjung itu. Gitu. Tuh Tuh, tatangga melak kacang dipacul jadi. Nyawa teuing dan aing mah henteu. Mun banding binina goreng. Pugu dadak meuli. Heuh nya Ini ayeuna munding ya. Dadak beuli pembeureun jadi. Rek nanya teori na kumaha eta mangkastum teh kitu teh. Hah? Orang ge nya teu bener ari melak suuk dipacul teh jadi manu batur jarah di. Ah iya, contohnya iya. Iya paculnya tah. Pacul udah tadi ge maksud paculnya. Saya suuk ya tah. Sele tah suuk tah. Tah sok
Jadina kumaha Oh, eta. nya kitu. Maksudna teh taneuhna teh dipacul heula kumplung. Taneuhna dipisan. Ai sugan dipacu teh. Sugan teh dipacu maksudnya. Tahun ge malah jadi. Ari nu mangga sakolana poe Minggu nya kitu batu bakul ieu suraan. Matak aing ngobrol teh bener kumplung sia mah Wasnu. Ai kahayang boga aing teh. Aing ade nu batur henteu. Lecek batur ke belakang. Mata pacul Sakola heula ya. Kasih ieu anu sarjana ya. Sarjana dasar. Geus daripada rame mah arek keliling da sore keneh aya teh urang teh nyagot. RT. bener. Kumaha mun urang wang diajar tatarucingan. Hayu diajar. Oh, ya pinter ieu mah tenang pinter sarjana. Hiburan gitu ulah diajar terus ke budak sekolah banyak gon. Nya itu ngisi waktu bae. Sok salah, boga tatarucingan. Rek kuing heula. Geus jaga telah rabat telah. Sok arab lah. Kuing heula nya. Sok rek kumaha. Kita teguhnya, nyawa teguh. Enteng. Di badeknya. Enteng. Gampang eta mah. Ya, ye. Bedah naha embe jalu lamun ngambuan bujur bikangna atau awewena sok nyungid atau nyengir teh. Begitu. Begitu Sok. mah. Nah, sok. Namis kadu bae Bakat enteng. ku seungit. Eta bisa nyungit gitu katodros ku buluna eta. Mama bebeja. Nya eta mah kan jadi nyungit. Gitu. Cobaan. Yang tai domba diambil aja. Aing tadi disangka embes gua. Iya cek aing mah nyungit teh panen hayangeun gagah gitu teh kawas ki jenggot kan huntuna tinggal dua ya embe mah kitu nyungit teh tak kitu ngata kan ambek taksir lamun mah ku ana teh tu gagah huntuna loba juga lewat roken Tebakan dewek lu bener Aing mah bakat dingkus kuloba deh jadi ditunda. loba naonna Tunda. itu aya sakumaha ditunda di endi? Nyapulak teh akan ditunda. nya ompong arana kitu teh got Berarti jadi henteu nundana loba teuing. Eta bisa dari takdir. Kagak ompong-ompong bae buat Salah. Lah lain. cek aing mah kieu teh Sok, kumaha cang mengatung. ai si domba jalurna teh meuheun Heeh. hayangan minum Nyasi. ledangan hawangan malum katiga eueuh cai Terus? Ngambuan nu bikangna pan sugang ki ditandean. Lah, ya. Berarti geus Jigana domba jalu pan nyungit. Ka bikangna. Meuheun ek ditandean bisiki dayang nginum. Domba jalu. nyungitna bari kumaha? Lain. Sok. Iya nya ayeuna lain Mbak. Sok. Naon sok? Geus kesem. Lain mau besar lah itu Lain mah geus boleh sok. Saluk. Kalau kabeh ya. Bedana embe jalu mun ngambuan bujur bikangna
sok nyungi dayangnya lo. Nah, Nah, lantaran hari embe mah teu bisa nyidu. Ada bisa nyidu. Salahnya. Ngomong-ngomong di bau. Sok nyidu teu? nyanyi Kita teh sok nyidu. Bener kan bawaannya. Bawaan yang belum elak. Sok mun bisa nyidu paling ge. Bau sih nyidu. gitu Ya, dah. udah tuh. Udah tuh bisa nyidu. Jadi nggak Kumaha, nyumi. jadi kumaha, Nyumi Mbak? teh kaos kumaha? Terus tadi teh Berarti aing disangkana teh Ya. embe deui Ya itu tuh mana yang nyumi itu. Sakit ganteng nggak disangka sih. Aduh, Wak. Aduh kaos gue mau main persis. Persis tuh cek kumis ge. Tong sok awas kitu mis doh. Bapak duran kieu-kieu ge. Ah, ayeuna mah tetarucingana bagian anu pangkolotna ngahargaan ye. Bener. Kaki enggot teh janggot geus panjang. Untung geus loba. Nya geus loba. enggak dicoba Kali saeutik kali ya. ngomong. Pengalaman anak berarti segok ada tapak genteng gue nya. Nah, gitu. Aing mah jero. Ay tapak dulu. Sok pokoknya ya tetarucingana. Heuh nya ai bakal ka baradek mah nya aing mah nya da. Loba da tarucingan. Oh nyawa kalau loba hiji beula. Nya, Enak. maksudnya teh loba Oh. tarucingan mah. Aku naon atulah. Ya tong sok loba omong kapola bae ge. Sampai ke gerbang Lagi. Guys, ya. Sok kumaha sok. Tengeknya. Heeh. Area Kan nanti aing sok. lamun Lamun janggot. lamun bisa jawabnya. Hmm. Nah, lamun eleh teu bisa ngajawab kajen digeletak wae. Naona. Nya manehna lah ngaca. Salah. Gitu. Gimana mending pegeletak-geletak. Nu arana teh eleh di aing. Nah, Guys, Sok kumaha? God. naon sababna nya? Kuda keras lompatna.